Duh mang euy. Beuteung teh hitut wae. Kembung si gana. Salah dahar meureun. Sok inget-inget. Wah iya dahar naon wae. Ah, dasar teu dahar nu aneh-aneh. Ngan dahar huwi hiji. Oh, salah atuh. Kuduna dahar huwina 10. Oh, gitu mang. Lamun dahar 10 moal hitut wae. Hitut mah moal, Mang. Ngan wae. Mang, aya duit teu? Tong ditanya, urang mah jalma aya. Isuk-isuk aya. Abi ti beurang? Aya. Sore-sore Aya. peuting mah pasti eueuhnya. Pasti aya. Ari eueuhna iraha mang? Pas aya nu nagih. Bunda, ayah mah meuni resep ningali bunda teh. Terus kunaon gitu ya? Nya resep ningali mata bunda meuni hideung. Oh gitu ya? Nya bunda. Tapi lamun ayah karak gajian, terus ayah muka dompet, mata bunda ngadadak hejo. Mang, kurang teh yang curhat euy. Curhat naon deui, Pan? Kurang teh sok di ghosting ku awewe. Ghosting? Naon ari ghosting? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Cik atuh minta tips and tricks, meh teh di ghosting wae. Oh, tip and trick aya. Ye, boga ye mamang teh. Tilu angka hiji ngusahakeun. Angka 2 ngadua. Tah nu katilu neangan kata spion. Nah, haneangan spion. Nya neangan kata spion ngaca. Tah, lamun tilu eta geus jalankeun, hasilna tetep keneh wae. Nya kapaksa urang kedah tawakal, pasrahkeun wae ka anu di luhur. Oh, nah mama aing. Aing keur bener kentoran. Duh, nasib teh nih kieu teuing tahun kamari 2022 ini sagala sorangan, dinu dahar sorangan, sare sorangan, jalan-jalan sorangan, nepi ka ulin sorangan. Ya ayeuna mah alhamdulillah tahun 2023 mah aya kamajuan. Ngomong ge sorangan ayeuna mah.